Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina uploadan ayeuna di luar konten wayang golek. Aya variasi untuk teras-terasan konten wayang golek. Diselang ku konten-konten nu aya hubunganna sareng adat istiadat urang Sunda. Wuluku di saung lisung, garu di bibir leuit, pecut borleng di amben, lubang pontrang di tunjangan, luput, arang, kia, mider, kalen. Tema nu bakal dipadara ayeuna nyaeta ngeunaan tradisi tatanen di Tatar Sunda. Nu di zaman kiwari tos langka diganti ku pakakas tatanen anu modern. Di sabagian lembur memang masih aya keneh nu ngagarap sawah make pakakas tradisional. Tong boroning barudak milenial atawa generasi Z nu tos darewasa ge sigana seueur teu wawuh kana istilah-istilah tatanen di sawah. Samemeh patani melak pare nu disebutna tandur, sawah teh sok di wuluku jeung di garu heula. Nu kumaha ari wuluku jeung garu teh? Wuluku nu magawe atawa nyambut sawah kumuning sapegon disebutna ngawuluku. Wangun wuluku jiga palu gede anu dijieun tina kai. Miboga fungsi pikeun ngabajo sawah. Biasana make muning pikeun narikna. Wuluku teh pakakas paranti muyarkeun taneuh. Nu diwangun tina kai kalayan dihareupna make ruruhit sinar rada mencos. Dijieuna tina beusi kira-kira sagari dampaleungeun. Gunana sangkan taneuh ngaborengkal kaluar atawa kadir. Sarta katukangna make bubuntut minangka panyepenganana. Dina wuluku aya bagian nu disebut singkal, nyaeta bagian wuluku tina kai nu sok nyingraikeun taneuh atawa leutak. Dihareupna sok dipasang lanjam minangka seseukeut singkal. Bagian luhur singkal mangrupa kai pikeun panyepenganana nu ngabajo jeung pikeun nadikeun kana beuheung munding. Ayeuna garu nyaeta para tukang tani anu siga wuluku make papan malang nu dihandapna dihuntuan ku kai ditarikna ku munding. Garu gunana pikeun ngaratakeun leutak bari sakalian ngumpulkeun jukut di sawah nu beunang ngawuluku. Kalan-kalan bari sakalian neangan belut. Garu nu aya huntuan sok disebut oge garu renteng. Huntu garu dijieuna tina ruyung atawa besi anu nyocok dina garu. Wanguna kawas sisil. Dina ngawuluku atawa ngagaru tukang wuluku kadang-kadang sok bari ngawi atawa ngaleuang. Tangtuna heuang nu aya hubunganna jeung pagawean ngawuluku atawa ngagaru. Antara tukang wuluku atawa ngagaru saperti aya komunikasi jeung munding nu narik wuluku atawa garu. Aya samacem iketan batin antara tukang wuluku jeung munding. Kecap-kecap nu sok digunakeun ku tukang wuluku diantarana kia. Nyaeta kecap kamunding nu keur narik wuluku ngabejaan kamunding yen tapak wuluku telempeng. Mider, kecap nu sok dilisankeun kamunding supaya malik atawa mengkol. Arang, nyaeta kecap kamunding mun tapak ngawuluku carang teuing. Munding sok ngartieun mun diarang-arang kitu teh. Luput, nyaeta ngabejaan kamunding supaya leumpangna tungkul. Sabab wuluku kurang nyecep kana leutak. Kalen, kecap nu digunakeun ku kamunding nu keur narik wuluku supaya wuluku mapai deui tapak wuluku nu memehna bari rada ngigir. Mung sakitu padaran ngeunaan ngawuluku jeung ngagaru
dina nyambut sawah di Pilemuran. Mudah-mudahan aya mangpaatna pikeun nambihan pangawuruh dina tradisi urang Sunda ngolah sawah. Kirang langgungna nyungkeun diapunten bila aya anu lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui geulis mah dari deus. Geulis baradik deui wage. Geus. Geuideur geulis baradik deui. Geulis. Geus. Raya lempang nang raya lempang nang.